cara nu bagus ku bacana Kiai, cara nu bagus ba'da maghrib tilu yasin tadi datang ka isya langsung sholat isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisfu ngehirup-hirup malam nisfu sabar mantas isya ka imah ngopi diuk nonton TV siapa emang kos gitu baik pagaweanana atuh eta mah terjadi deui bae rek pedang pangampura teh wayahna malam ke ulah sapeting bae heula malam eta rep nu bagus baurang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1 tah didinya urang mandi wudu salat tahajud salat hajat istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi pendek bae astagfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sok kabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub pek dek nu mana bae antun dek eta bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mangga pilih nu mana urang resep terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata datang ka jam 3:30 jam 3:30 salat witir sholi sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat teu kuat des hiji cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji cak malaikat teu akur jeung tanjag ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleun ku malaikat pohara jasa ai salat witir sarakaat lah sia cek malaikat bego ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat nya jadi orang tegep minimal 3 geus minimal beres tidinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu teh dihirup-hirup pasti